hadir manco dongeng Sunda Mang Anggang Abi Hantoni ti Majalaya. Salam pangwano Mang Anggang, sehat selalu cing seueur rezekina Mang Anggang. Salam ti Majalaya ti Abi diantos dongengna Mang Anggang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tadesi dari Cijentung. Ya, kita teman Mang Anggang berdongeng. Aku dongeng. Krung ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutupan celik tina segala omongan batur. Darang dak mah kitu resikona. Sok goreng wae kanilaina. Didoakeun cing sing salamet lain wungkul lahirna tapi jeung batina. Cek Mama Umar mungkas bapatahna. Luk jayah teh tungkul pakat ku ajri. Sakecap-kecapna mungguh mantak nyerep kana ati sanubari Mama Umar teh. Cek hatena ceya harita mun terek kuningaeun oge kana lalakon manehna jeung Kang Dani anyar-anyar ieu geus tangtu aya ari pirasat mah. Nu matak Mama sasauran kitu oge. Ieu jimat mah yo Nyai. Cek Mama Umar deui. Jimat hirup mah ayana dina hate Nyai pribadi. Saur Mama Umar deui bari nepak laun dadana ku anjeun. Lain dina rupa barang atawa isim atawa wapak lain. Mangkade ulah sina incah tina galeuh manah. Sina ngamuara dina sungapan rasa. Saur Mama deui. Jigera ngedeng. Kade mun aya duitna, Mama pangmelikeun bakonya. Pangmelikeun sugan aya nu alus. Tanyakeun bae ka tukang bakona. Nu rada seungit kitu. Dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, poe ka poe geus kaliwatan beurang deui peuting deui. Bener cekolot baheula hirup mah ngan saukur nganti wanci ka janari nunggu waktu tepung ka subuh. Sanajan loba jalma nu can hudang bongan meureun karasa bayeung yang cinekul diuk nyorangan. Satemena raga taya daya masrahkeun ka anjeun anu sagala maha. Lain ku cara ngarengkol ekol. Dur kohkol bedug ngebejaan ngong soda adan ngagenteraan. Sok remen nutup ceuli tina panggero sare sangkan ulah kamalinaan. Temayunkeun panggerona tengejagkeun katunduhna. Tenyingkahkeun horeamna. Loba jalma nu taragu-ragiru teu malirekan awak nu keur sehat. Nu antukna loba jalma nu honcewang. Sabab waktu datang rasa kamelang. Katalian keneh ku bakat anu goreng. Kiwari ngawitan jicir tanpa dangiang. Geus kitu mah urang moal bisa muka mangsa nu ka tukang-tukang. Atawa nguntuy-nguntuy ungkara basa. Paling oge bisa ngan bisa dimudalkeun ku kecap nu diwincik diracik di hiji-hiji atawa dijieun dongeng. Kawas dongeng nu keur ku Mang Anggang dipadarkeun ayeuna. Mitra urang balik deui kana jejer carita. Si Oha urut adi beteung ceyah teh. Atawa ngarah teu make kecap urut mah
Urang sebut we pamanna barudak we lah. Geus 2 kali harita teh datang ka lemburu Ceiyah mawa beja nu matak pikahariwangeun. Ayeuna urang caritakeun kejadian anu mimiti. Kasakali na teh ari datang pok nanyakeun sugan aya si cikal datang. Puguh saha nu tereuwas ngadengi kitu mah. Pokna teh cenah mimiti nama si Ujang teh indit ka sakola kawas biasa. Tapi nepi ka peuting teu balik-balik. Pek saha nu tereuwas ngadengi beja kitu mah. Ciptaan Ceiyah teh geus teng wae kanu teu pararugu. Ngabayangkeun si cikal teh cenah tangtu ngajoprak sisi jalan kitu. Kadupak mobil atawa ti kunculung eueuh nu mangnyahoankeun. Mama Umar lain dikira reuasna barang nampi beja ti Soha teh. Kalayan antare pok anjeunna kadalisan. Sugan cenah reka mana jang Oha budak teh atuh. Saur Mama Umar. Nu mawi duka. Tembal si Oha bari nyusutan kesangna. Geus dipapai Oha? Tanya Ceiyah. Parantos kali itu ka dieu ce. Malih ka sakolana oge parantos disupingan. Ku eta muhun ku indungna. Indungna saha? Cek Marum. Sumuhun maksud teh ku acek. Acek kitu indungna mah aya di dieu. Mun sanggem guruna teh da parantos 2 dinten teh dongkap ka sakola. Henteu kitu ka kantor polisi mah Oha atawa sugan ka rumah sakit? Tanya Ceiyah deui. Katangan bari ngadeg-deg ngomongna teh. Parantos di papa eta ge abdi nu mapaina oge. Namung lebeng ce lebeng. Keke jang kelanan jang. Ari nu matak jang Oha los-los ka dieu neangan teh. Kumaha mimitin atuh ieu teh? Saur Mama Umar deui. Nya Ujang, anu matak Ujang los-los ka dieu neangan teh kumaha mimitin atuh ieu teh. Nah aya sangkaan budak teh dipaling ku indungna. Ceu Ujang. Najan kami jalma teu boga oge. Moal nepi ka ngadudut anak tanpa izin ti bapana KBG nyaho kana hukum. Cek Marum nyeuneu bari nyusutan Cipanon. Kelanan atuh mana? Kelanan. Tong make nyeuneu heula atuh. Keun sanajang ulah ngajawab pertanyaan mama heula. Aduh, nak kumaha tuh nasib incu kami. Buah-buah si cikal teh cilaka, ampun Gusti, ampun. Menggeus gandeng. Gandeng montong ngaliurkeun cicing geura. Sok jang kumaha? Cek Mama Umar bari malik melong ka si Oha. Numawi Mama manan kuring ka dieu teh. Kusabab kamarina sanggem bicio Ujang kantos nyarios sayang ka mamahna. Sugan tas disiksa meureun atawa dicarekan ku indung tere na meureun. Saur Marum. Kelanan mana? Kelanan. Jang Oha, tapi da eueuh ka dieu budak teh. Saur Mama Umar. Menerikat naker motong kalimah Marum teh. Bilih kalepasan maksa damah meureun. Pedah santeuna aya si Oha. Demi Ceiyah geus teu puguh pola. Keun atuh Mama. Cek Ceiyah. Oge emak. Cenah ka indungna. Kukuring ayeuna rek dipilari we ku nyalira. Cek Ceiyah bari rek sajungjungeun cengkat. Rek diteangan ku sorangan. Kelanan Nyai, hayu jeung emak urang teangan emak milu. Cek Marum bari mimilueun rek cengkat. Kajudieun ku Mama Umar oge. Kelanan ma, kelanan. Kelanan Nyai. Cicing sing tentrem geura. Ulah babari leungetan akal. Bisi cilaka ku pola sorangan. Kelanan. Sagala rupa oge kudu ngukur ka kujur, kudu ngumbang ka awak. Ulah nepi ka maksakeun, ulah maksakeun. Kudu ngujur ka kujur, ngumbang ka awak. Ngaca heula urang teh samemeh berbuat teh. Ulah nepi ka ngajul bentang ku asiwung maledog bakel ku munding. Jog-jog nerei buah. Buah kawung. Buah kawung. Buah lowa gitu. Hotanya buah lowa maksud teh. Nah jadi kanu buah kawung. Cek Marum. Geus cicing. Cicing bede dia ulah ka mamana sing percaya ka mama geura. Saur Mama Umar.
Pohara mitra Marum. Marum meni buah kawung cenah cager. Mitra kaum dangu atuh gek deui ceyah diuk deui dina kursi. Pon kitu di Marum bari anggere cerik nyusutan cimata. Kon cari cing we di dieu. Hayu Jang. Urang teangan. Cek Mama Umar ka Sioha. Atuh geus kitu mah saking ku gempeur teh nepi ka poho kana dompet bako Mama Umar teh. Malah mah dompet wadah duit ketinggalan. Untung harita teh dina pesak baju kampretna aya duit keur meuli DDT. Obat pare najan jumlahna teh loba tapi cukup keur ongkos kareta bae mah. Marum oge kitu deui teu mikiran kana hal eta. Komo ceyah mah nya bakat kururusuhan teh. Mitra kaum dangu. Sapoe eta mah ceyah tebuguh pola. Nyeri beheung sosonggeteun balas ngalieukan jalan. Sugan Mama Umar sumping ngerojol. Basa kadenge sorak kareta api nu ngaliwat ka palebah lemburna. Tabuh opat sonten kareta api ti Kulon nu kakarak datang. Ceyah geus nangtung dina lawang pager. Diburuan, tapi ditunggu-tunggu Mama Umar teh sumping. Barudak deui duanana ngadak-ngadak ngear bae ceurik. Marum ge kitu deui. Sabenerna mah hatina teh sarua we jeung nu dirasakeun ku Ceyah. Tapi bubuhan sepuh anjeunna teu nyirikeun, teu ngabarubahkeun. Enggak satu Nyai. Saur Marum bade nyampeurkeun Ceyah. Engkau ge sakedeung deui jol geura mama teh sumping, geura dahar heula anggur. Tisuk can katejo barang dahar. Saur Marum bade ngadeg gigireun Ceyah deket panto pager. Gap pandanganana kana tak-tak bari pok nyarios deui. Insyaallah salamet Nyai, salamet. Molayana naon sing percaya ka Ma? Ma. Buah parantos teu nyawaan mah ngeringkuk dina kamalir. Cek Ceyah ngagarendang bari anggar ceurik. Barada teuing Nyai. Saur indungna. Nu mawi da kapungkur mah budak teh tara ka mana-mana. Cek Ceyah deui pegat-pegat. Can boga babaturan meureun bareto mah Nyai. Kapungkur geser baturna mah. Moal kitu. Teu betaheun budak teh atanapi moal kitu. Ulah ngalalawang maneh Nyai. Mending ge kedaguan mama heula, mama asa teteg dina hate teh. Asa teu salempang-salempang teuing. Cek Marum ngadegregeun. Namun eta parantos 2 dinten teh sakolana teh kapan? Ma. Jadi 3 dinten panginten sareng dinten ieu mah. Cek Ceyah. Mitra kaum dangu. Geus rek magrib kakara Ceyah asup ka imah. Tapi teu ka jero kamar. Ngadon balik deui kaluar ngajanteng di tepas. Daguaneun teh tinggal kareta nu pangsorena.
7:30 mun teu elat mah. Salat heula anggur Nyai. Saur Marum jeung Ceyah cengkat terus ka cai rek ngalawudu. Boro-boro husu salat teh. Ti sambrang takbiratul ihram oge pikiranna teh geus ngacacang kanu lain-lain. Usolli fardu maghribi. Allahu Akbar. Breh katenjo awak si Ujang nu leutik teh keur nyangkorah di sisi kamalir. Sirahna pinuh ku getih. Aya keneh ngapanana mah. Sidik katembong bibirna ngunyam nyambat indungna. Mamah pokna. Astagfirullahaladzim. Cek Ceyah teu karasa dua iftitah geus tamat. Geus kitu mah sakuat-kuat nyoba deui muserkeun pipikiran. Hayang husu dina salat. Nepi kana Malik Yaumidin bisa keneh ti dinya mah pleng weh pikiran teh ngawang-ngawang deui teu husu salat oge. Ayeuna mah tetenjoan teh si Ujang keur empes-empesan di rumah sakit. Dirubung-rubung ku dokter jeung pagawe rumah sakit nu dibaraju sarwa bodas. Leuh mangkasieun pisan si Ujang mah ku dokter teh. Teu karasa keur salat teh si mata Ceyah kot kanyak celakan kana pipina. Tug nepi ka aweh salam teu kungsi bisa deui manehna muserkeun pikiran kana katunggalan pangeran. Dina ukuran agama mah gagal salat teh. Mubadir. Mitra kaum dangu. Rengse salat kadenge sorahuangna kareta api nupang sorena datang. Gesat-gesut pisan Ceyah ngalaan mukenana. Sugan tehnya ari marumah teu tagiwur. Sapertos saur Nabil. Ari horeng bangunna teh leuwih ti manehna. Da barang Ceyah kaluar ti pangkeng oge Marum keur ngadeg we caket panto bari nganggo keneh mukena. Tah sada mama sumping tah. Saur Marum bari lebet deui ka pangkeng rek nunda heula mukena tayuh nama. Bener we. Ari kaluar deui teh Marum geus teu nganggo mukena. Kaluhur baju kabaya lalayu sekar kahandap samping kebat nu geus rada belel. Kareta nage nembe dongkap kapan mak? Cek Ceyah. Ayeuna mah giliran manehna nu ngabangbrangkeun indungna teh. Kadenge ngagretna sora panto pager di hareup. Terus kadenge deui aya nu nincak batu di buruan. Geus apal tangtu Mama Umar datang. Marum deui bae nu ngarontok panto teh. Blak dibukakeun. Tadi nama Ceyah teh ngarap-ngarap bapakna ari ayeuna jol manehna kalah kanang tungwe ngajengjen jauh di juru. Bari ngaisi bungsu. Ti tadi mah hayang geura ngadenge kumaha bejana. Ari geus jol mah bapakna Ceyah jadi sieun ngadenge beja. Kahayang mah malah lumpat ka tukang ulah ngadenge mama sasauran. Tapi penasaran. Aya budak teh mama. Saur Marum kacarogena. Mani rewas. Saur Mama Umar. Ayam teh bae bari pok sasauran deui. Keheula atuh. Cing Nyai hanaang mama teh. Hayang nginum ti tadi. Arek meuli sirup dina kareta asa jadi jipeun akar tuh dah. Cek Mama Umar ka Ceyah. Nu harita keur ngajangjan di juru deket panto jajalaneun nu rek ka dapur. Ieu heula kumaha ya budak teh aya? Saur Marum teh sabar. Ya budak mah. Tenang naon. Cek Mama Umar. Geus kitu mah kakara Ceyah ngojengkang ka dapur. Mawa cai herang sagelas. Wani ayeuna mah nyampeurkeun ka bapana. Sot gelas cai herang ditunda dina meja bari teu ngomong sakecap-kecap acan. Gek Mama Umar ge calik dina kursi.
Aya budak teh nyai. Teu deui teu nanaon. Ayeuna geus aya deui di imah. Malah tadi ge nganterkeun ka stasiun. Dibere duit ku mama teh. Teu rea. Da teu mawa. Minangka talatahna teh cenah hayang beuber kulit cenah. Tadina marek dipangmelikeun ku mama oge. Kan bisi teu mahi duitna. Tadi rusuh bahasa ini teh duit tinggalon. Sugan cenah tos di mana budak teh? Saur Marum. Ih, keula atuh. Ieu hanaang ya. Saur Mama Umar bari kop nyokot gelas. Regot-regot nepi ka saat. Gus, da budak mah teh lagu salamet. Mohon tel hayang milu budak teh. Mama ge teu ikhlas nenjona. Lingsig ari awak nama. Ngan teh tenjoan teh rada hideung. Keur seplang layangan cenah. Da bola mani morokis dina sakuna. Eta ge mimitina mah taslang layangan. Kamalinaan taksiran. Geus poe kakarak balik. Sieun dicarekan meureun. Teu waniun balik budak teh. Ngendong cenah di babaturanana. Isukna beuki teu wani balik. Los ka stasiun. Rek ka dieu meureun maksudna mah. Celakana kareta api. Tapi lain nu ka kulon kabawa ku kareta api kawetankeun. Hari-hari eta si Ujang. Cek Marum. Kelanan mama. Ari kabawa ku kareta nu ka kulon teh ka mana ka Jakarta? Heueuh, kabawa ka Jakarta. Sasaat lamun teu dibejaan ku kondekturna mah lapur si Ujang meureun kiwari masih kene aya di Gambir. Ari tos kitu kumaha mama? Cek Ceyah teh sabar. Kapanggih ku kondektur geus deket Cikampek cenah. Eta oge pedah ceurik. Rea nu nyalabarkeun dipasrahkeun ka konektur. Hadena bener ngomongna keur pada naranya teh. Basa perwis deui jeung kareta nu diditukeun. Ku konektur teh dibawa deui, da kabeneran diresna konektur teh. Ngan nepi ka Cikampek cenah. Aduh, tenada panginten sadi dinten budak teh. Cek Ceyah bae ramisak. Nyari nu meredar mah aya cenah nu muka timbal. Dupi mama, waktu sumping parantos aya budak teh. Kakarak col pisan. Jeung nu ngantirkeun anak oge eta kulit pelat kung si papanggih. Tapi nya cager jeung lingsig cekengge. Ari bapakna aya. Saur Marum. Ya eta pugu. Saur Mama Umar bari ngarahu. Teu lilapok ngomong deui. Bapana teh keur gering. Duka da cek bojona mah ngareunggeuy. Ka kantor ari ka kantorna mah eta oge. Ngan kitu bae meus-meus balik. Geus 2 kali cenah ka dokterna oge. Basa dipariksa pang akhirna cenah ku dokter ka Jakarta. Kudu ka dokter ka Jakarta. Kumaha mama? Tanya. Ceyah penasaran. Geus 2 kali cenah ka dokterna oge. Basa dipariksa pang akhirna cenah kudu dibawa ka Jakarta. Ka mana teh harapan kita kitu. Nah atuh budakna tadi canda. Saur Marum. Eta oge kungsi dipenta ka bapakna. Ngan cenah ulah waka ayeuna. Bisi asa leungiteun teuing. Lah, ngomongna bisi asa leungiteun sote pedah keur aya bojona we meureun. Saur Marum. Heueuh keur ngariung jeung bojona. Da kumaha kitu? Saur Mama Umar. Api-api tengartos kana naon maksud Marum dina mangsa harita.
Mitra kaum dangu, ari anu kadua kalina sioha datang teh rek mopoyankeun yen lanceukna nya Kang Nardi teh geringna teh katutuluyan. Teu dicaritakeun panyakit nama ngan cenah panas wae. Ditanya teh acan cenah ka Jakarta na oge. Geus meh 10 poe ari teu ngantor nama. Ari budak nama cager cenah. Ngan ulin wae tara aya di imah. Make ngadongeng kitu sih Oha. Cek Ceiyah. Basa ngadengikeun si Oha ngadongeng perkara anakna nu tara balik teh. Matak pusing, matak susah kakolot atuh Oha. Cek gerentes Ceiyah, bener we kabuktian. Cacap si Oha ngomong kitu celengkeung marum nyelengkeung bari semua anu nyeuneuh. Alah, teu betaheun di imah meureun mah manan kitu oge. Saurna. Ku Ceiyah dipikir-pikir nya ayeuna oge geus karasa korban teh. Budak teh buktina keur geus kapikir bareto oge kapanan. Yen budak keur sagede kitu mah keur meujeuhna butuh deukeut ka indung bapa. Ceiyah ge lain terek percaya yen indung nu itu ge tang tunyaheun. Da beja ti sasaha oge hade bae ngeunaan eta mah. Ngan tangtu sanajan satekah pola usahana oge aya hiji nu eueuh di manehna teh. Eueuh hiji tali anu nganteng antara indung jeung anak. Tatali batin anu hese nerangkeunana lamun teh mah bareto budak teh can nyahoeun kana kanyah indungna pituin. Aya saleuheung. Ieu mah kapan geus kapalang teh. Ka indung sorangan geus nyaho yen itu teh indung tere. Sedang ari indung tere teh ulah boro-boro goreng. Hade oge sok jadi goreng, sok dianggap goreng wae. Tah, mitra. Kitu cenah mitra. Ceiyah yakin yen budak teh leungiteun hal anu ulah boh ku budak, ku kolot oge moal kapanggih. Sanajan ceuk paribasa disungsin di pikalangit, diteangan ka awang-awang. Sabab anu leungit teh teu puguh dumukna. Tapi teu jauh sanyana mah. Budak teh leungiteun asih. Asih nu teu bisa disisilihan. Asih anu kudu gulangkep ngahiji. Asih anu kudu dikantetkeun antara indung jeung bapa. Satungtung duanana aya. Atawa budak nyahoeun yen aya lamun dipisahkeun temahna mah bakal ngarasa leungiteun teh. Mitra kaum dangu. Sanggeus si Oha dibere dahar terus ngarariung deui di rohang hareup. Karasa ku Ceiyah oge karasa ti baruto keneh malah yen mun kurang-kurangna hati-hati jeung tariti mah bakal kieu temahna. Kasebutna popotongan sote tapi danu geus tetela mah bapana budak manehna teh. Nya Kang Nardi antara Ceiyah jeung manehna dihenteu oge aya sambungan getih disambungkeun ku barudak anu moal aya laasna. Jadi kaharti mun ngadenge yen gering mah tur geus rada lila make Ceiyah teh jorojoy hayang ngalongo. Tapi kumaha engke mun barang jol? Kumaha kudu pok, kumaha kudu bawa naon, kumaha lamun gok jeung itu? Sanu kudu nanya teh heula jadi bingung. Kudu kumaha tuh ngomong teh lemes kasar atawa kumaha? Pertanyaan-pertanyaan eta pinuh dina hate Ceiyah dina mangsa harita. Basa aya jorojoy hayang neang popotongan. Saya nama cek angkat baik ka ditu Cek si Oha. Nah make saena. Cek Ceiyah. Maksud teh bilih engkang palayeun tepang sareng sumun sareng murang kali sugan jadi landong. Cek si Oha.
Mitra kaum dangu balaka bae jeroning kitu teh ceuyah ngarep-ngarep pisan Mak Rum jeung Mama Umar sasauran masihan bong bolongan. Tapi dua nage caricing bae telemek tenyarek bari angger caralik bae. Geus pindah dedengan teh nyawa. Kumaha? Dedengan teh geus pindah. Cek ceuyah hanya lenggurkeun paguneman. Sumuhun ngalih ka palih kulon. Saket pamuklas nu kagungan oplet teh geuning. Natangga jeung Tuan Yakob nu gaduh anjing galede teh. Walon sioha. Nyaho. Cek ceuyah buru-buru nyebut nyaho teh lantaran inget tangtu kalebah dinya pindah teh. Dat tibareto oge bas samanehna aya keneh. Imah eta diincar di pikahayang. Aya bejana nu geus sianana rek pindah. Tegung si kaalaman geuning pindah imah teh. Kaburu tatalakan, kaburu ceuyah balik teh. Ku itu geuningan kaalamanana mah mitra. Enya kuneng Siska, pamajikan Kang Nardi nu ayeuna. Euleuh waktosna mitra. Kabujang Seep, cag urang tenden heula di handeuleum hieum, geusan sampuraneun. Cag urang tunda di hanjuang siang, gesan alaeun paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun, diwadahan cupu manik astagina, dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.